Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mitra suka seni Sunda sadaya petepang dangu deui sareng simkuring dina channel Suka Seni Sunda. Masih kaneh disarengan ku pribados Kang Aris anu baris nyangakeun dongeng-dongeng. Kumargi simkuring masih keneh teu acan menakan dongeng anu pas mitra, boh dina prosedurna, boh dina naskahna nya. Janten kedah ngiring prosedurna pribados teh acan menakan gitu mitra. Janten aya nama di selang heula ku carpon anu kengengna ti Sunda Blog mitra, ku pangarang-pangarangna anu benten. Janten samentawis aya nama sambil pribados milari naskah sareng prosedurna tos ditempuh, insyaallah kapayun mah urang ngagarap dongeng anu berseri mitranya. Mudah-mudahan mitra henteu kuciwa tiasa ngamaklum kanu kaayaan ayeuna gitu. Pangamitra dipayun parantos disayogikeun hiji carpon dongeng Sunda carpon anu judulna teh Nagara Tojanya karangan Nano S. Sateacana bade ngabsen heula sakedapnya. Ya teh hatur nuhun kanggo kedaman tadi tos disiapkeun ya. Parantos di absen lah mi duta acan ke absen hapunten ya. Ka Kang Dede Ruswandi. Nah, anu satia wae nya sareng satu kanu ieu acara pidangan dongeng Sunda. Aya oge Teteh Nila Rosalinda username nate. Aya oge Kang Usrip Dilaga. Nah, gitunya. Oge aya kedah pilih kalangkung. Kang Nanang Sukendar oge aya ti Batu Jajar Bandung Baratnya. Kang Nanang mah sa kabupaten pribados mitra. Aya Kang Dasep Permana di Cepu, aya oge Teh Yani Mariani. Teh Yani Mariani di mana nya? Aya oge sadenya ieu teh. Kang Rustwandi saurna teh. Aya oge Teh Iis Yuliani opat hiji opat nya. Username nama. Aya oge sahanya Teh Yani Kang Dede meni asa sering. Nuhun masa teh nya sering pisan absen wae nya hatur nuhun teh Akang. Aya oge ieu teh Jojo Sugeng Sunjoyo di Sumedang, wilujeng tabuh sakieu nya. Duka tabuh sabaraha ngadangukeun teh kakangnya. Oge anu di sakedap. Oge kanggo Sobat Ikhtiar. Tah wilujeng wayah kieu oge sareng sadenya seueur nya nu teu acan ka absen. Hatur nuhun pokona namanya di mana wae mitra ayana anu ayeuna masih keneh sasarangan sing pribados dina pidangan wayang aipok teh dongeng Sunda. Mangga mitra supados teu nyangkolong kana waktos urang lajeng wae ku carpon anu judulna Nagara Tojaya. Wilujeng ngadangukeun. Kulantaran geus ngarasa capek jeung pikiranna anu masih limbung, otang nguat-nguat maneh ngarayap kana batu gede nu teu pati jauh ti dinya. Najan bari rumangieung, akhirna teu burung nepi oge. Gek manehna diuk bari ngararasakeun leuleus jeung lalinu saawak-awak. Dina samarna panenjo hawar-hawar mah kadenge aya sora nu rada rame. Tur karasana teu pati jauh ti dinya. Sabab teu kuat, akhirna otang nyarandekeun awakna kana tangkal gede nu kabeneran adak jeung batu. Reup manehna sare tibra pisan. Duka sabaraha lilana manehna sare ngan waktu ngelisik hudang karasa di sakurilingeunana geus rada caraang batan tadi. Ret manehna ningali ka sisi kagigir kakara sadar yen geuning batu nu namprak hanapeun tangkal gede teh
pernahna aya di jalan gede tempat liliwatan. Sanajan kitu, Otang tetep ngarasa aheng jeung asing ka eta tempat. Da ceuk rarasaanna mah asa can pernah ngulayab ke tempat eta. Boa-boa aing linglung ceuk pikirna. Dina suasana kitu ayeuna beuki karasa yen aya sora ting gerendeng. Tapi bahasana loba teu ngarti. Di mana atuh aing teh Otang tamah bingung. Lakadalah geuning aya saderek di dieu. Hiji sora jeung rupa teges nanya ka manehna. Otang neges-neges sidik. Terus rengkuh hormat kan nanya. Oh, umuhun nepangkeun kuring Otang. Ceuk manehna bari ngajak sasalaman. Nu nanya tadi nyolongkrongkeun leungeunna. Gep sasalaman, teu lila aya sabara urang deui nu datang. Terus wawanohan jeung Otang. Upama ningali paroman beungeutna katingali teh karereng. Basana datar loma saperti nu geus landes wawuh. Sigana nya mah lain urang dieu nya. Salah saurang nanya. Sumuhun, cek Otang halon. Rek nginum mah, tah kuring kebeneran mau cai. Cek ne tadi mimiti nanya. Sabab memang ngarasa halabhab teu talangke. Otang nampanan terus diinum meningalekik. Tadi nama rek dibeakeun ngan era kuno mere. Nya disesakeun wae saparapatna. Halabhab mah beakeun we atuh sekalian. Cek nu mere cai. Cekap, sakieu ge cekap atur nuhun pisan. Otang rengkuh bari rada era. Kieu bae lur. Alus nama inya milu jeung kuring sapara kanca. Di dieu mah tempatna kurang tumanina. Cek salah saurang nu harelung jangkung. Nya milu ngarahnya aya kayaan di dieu. Cek baturna. Mangga ngiringan bae. Cek Otang bari maksakeun cengkat. Jumarig jeug Otang ngalengkah. Karasa rincug sabab sirahna masih keneh karasa lieur. Sangeus sababaraha waktu lempang nu jadi pimpinan rombongan ngajak eureun. Otang teu tatanya miluan ngarandeg cara nu sejen. Sajajalan sajeroning lempang tadi Otang nginget-nginget jalan nu kaliwatan. Dina pikirna upama teh mah engkeh manehna kudu balik sorangan moal sasab neangan tempat nu tadi. Sabab umumna jalan teh lempeng. Nu dijadikeun ciri teh lolobana tanggal gede nu ngaroyom ka jalan bae. Ngaliwatan isyarat nu ngajak nitah Otang nuturkeun maranehna deui. Asup ka hiji tempat anu berasna kapilemuran. Di hiji tempat nu rada lega geus kumpul jelema nu daratang. Jeung nu rada ragang oge meuni rame. Ret Otang ka hiji pepanggungan nu nenggang di tengah. Hatena nyangka yen di tempat eta keur aya kagiatan hajatan. Panasaran, Otang Noel kanu jadi pimpinan rombongan teh. Tapi langsung dikepeskeun ku eta pimpinan bari mere isyarat teu meunang ngomong. Ku cara ngebentikeun curugna kana biwir. Sanajan kitu sigana mah pimpinan rombongan teh ngarasa perlu nyarita ka Otang. Nu matak Otang diajak nyalingker heula ka hiji tempat anu teu pati jauh di dinya. Degekeun, kuring rek ngingetan ka inya. Cek pimpinan rombongan. Perkawis naon teh Nun? Cek Otang hemeng. Di dieu boga aturan sorangan. Di tempat ieu ayeuna keur diayakeun pemilihan rebawa atawa wakil balarea. Maranehna nu unggul bakal jadi pimpinan di tempat ieu. Disebutna lempugir alias girang pupuh lembur. Rek sapok-pokeun Otang nanya, tapi isyarat pimpinan geus dipisurti ku Otang yen manehna teu meunang tatanya. Mana komo deui da ayeuna mah mere isyaratna teh make jeung molotot sagala. Otang ukur bisa ungeuk leutik. Sakali deui kuring naneskeun. Di dieu mah
khususna kerinya. Temenang tatanya, temenang mere komentar, temenang protes, temenang ngaluarkeun sora-sora aneh nu mata gareuwah. Tapi ingat, lain dina harti di dieu teu ngabogaan jiwa kumaha aing. Aing kumaha? Naon teh geuning ceuk bahasa sabarang mah si tarkomed gitu. Tah kitunya supaya inya terlatih. Yuk, ayeuna urang dengekeun nu keur paheuras-heuras ganggerong di panggung. Lenyepan ku inya. Tapi ingat, teu meunang komentar. Beres cacarita, pingpinan ngajak Otang Init kadeketan tempat nu tadi, pikeun nyaksian nu keur biantara di panggung. Ti barang mimiti ge keur Otang mah geus ngarasa aheng. Sabab karasana teu ilahar jeung nu kungsi ku Otang kaalaman. Nu lalajo eueuh nu deukeut panggung, nyarisi rada anggang. Podium teu ditiungan, malah ngahaja ditempatkeun dina tempat anu panas. Eueuh hansip mana komo deui polisi. Eueuh toa keur narikan sora. Di luhur podium geus aya 3 urang calon nu diuk tina kursi, tiluanana dibaluligir. Teu lila maranehna suteun keur nangtukeun saha-saha bae nu mimiti nyarita. Nu meunang sutan mimiti meunang bagian panyocok. Nu ela sutan jadi kahiji. Nu tengah mah anger di bagian kadua. Waktu salah saurang pamilon nangtung rek biantara, nu lalajo di sisi nu tadina narangtung langsung dariuk. Tidinya terus maruka bungkusan anu umumna mah dahareun bekal maranehna. Aya oge nu langsung ngadeketan tukang dagang mareuli dahareun. Seungit goreng jengkol jeung asin kaambe ka mamana, malahan ngahaja haseupna teh sinamulek ka panggung. Nu dalahar bangun patarik-tarik ceplak jeung teurap. Pokona mah nu dalahar teh hare-hare. Meuseur kana dahareunana batan ngadenge nu rek pidato di panggung. Otang nu tadina nangtung bari olohok dibenyeng ku baturna di sinadiuk. Terus ngalingkung muka timbal jeung deungeun sanguna. Deui-deui Otang olohok sabab sanguna katingali leuwih baradag jeung warnana geuneuk beye. Deungeunana ting guruntul, cengek jeung cabe, teuing ku galedek. Malah lalabna mah atah. Ngahaja marawa nu masih ditarapelan ku hileud. Najan manehna lapar tur ditawaran dahara oge ningali kayaan kitu mah ngadadak beuteungna teh kalah jadi murel karasana. Sirahna karasa baseuh ku kesang. Batur salembur, Cek hiji sora anu di panggung ngamimitian cumarita. Nu keur dalahar langsung rampak teurap. Otang rungah ringeuh. Tadina mah manehna ge rek nurutan teteuraban, tapi rek kumaha bisana teurab, dahar oge henteu. Nu aya kalah hayang utah ngadenge nu rampag teurap mah. mimitina mah teu saeutik oge kuring hayang jadi pupuhu. Teu kuring mah. Matak teu nanaon teu dipilih oge. Tingali dina gambar kuring nu dipasang luhureun kiara. Pan jelas aksarana kabaca, omat ulah milih kuring. Kuring milu kusabab kasang tukang kuring urut pemain sandiwara. Geus lila tara main. Da eueuh panggung. Tah, kulantaran geus lila kuring teu manggung, kabeneran dina pemilihan sok aya panggung. Nya kuring daftar we. Kuring mah miluan teh sakadar sono kana manggungna wungkul. Matak omat ulah dipilih. Barina gerek nanaonan pipilueun kana pilihan. Beda dunyana keur kuring mah. Pedah ngarasa diri sohor loba dipiwonoh ku balarea. Teu kuring mah. Hayang jedeng mah pan geus lila boga peran mun main dina sandiwara teh. Jadi raja. Komo dalang mah. Kapan manehna mah karajaan salawe negaranya. Ngeunah keneh jadi raja dina manggung lah. Batan jadi raja di lembur kieu mah. Raja leutik nu kitu mah. Jaba dina manggung mah mainna taralila. Bagian mimitina mun perlu di tengah-tengah atawa tungtung. Pokona mah kumaha caritana bae gitu. Kuring daek jadi raja dina sandiwara sabab kuring apal kana seluk-belukna nu disebut ngolah nagara.
pangpang nama dina cara ngamain kenana. Tapi ari dina dunia nyata mah ulah nyanyahonan gitu bae. Bisi hapahui engkena bakal bahitut. Matak sakeledi ulah milih kuringnya. Nu dalahar nepakan beteungna bari mapatkeun jang jawokan. Dut dalit dut keja buruk jadi hitut. Eta teh keur nganteur nu beres cacarita di panggung. Telila maranehna nonggeng ka panggung bari digeot-geot. Pamilon nu kadua nangtung. Manehna tatan-tatan rek nyarita, awakna ngesang maklum geus lila kapoe dina menterangna panon poe. Batur salembur nu morokonyonyon. Udah lahar di sisi rampak nokolan piring ku sendok. Lamun piringna tepi kabelah terus dibalangkeun ka hareupeun panggung nu rek cacarita. Kieu ge kuring teh urut padagang. Milu kana pilihan ieu sabab ngarasa loba ka teu panuju. Dina antarana kana harga-harga dahareun anu murah eta hiji kasalahan gede. Morokonyonyon. Nah, dahareun kudu murah. Dahareun mah kudu dijieun mahal. Tina dahareun anu mahal, engkena harga diri urang jadi ningkat. Mun teu aya kabedag meuli, mun teu mah aya nu teu kabedag meuli ye, eta salah sorangan. Nah, atuh maranehna make hayang dalahar. Nu salah mah inung bapa urang. Nah, ti keur budak keneh geus dilatih kudu dahar. Pek pikir merokonyonyon. Pan di antara urang ayeuna jadi katagihan barang hakan. Kuring ge teu satuju karena pendidikan gratis teu. Kalah kumaha ge. Maju bangsa urang teh lamun pendidikanna gratis. Pendidikan mah kudu mahal supaya engkena moal loba pangangguran. Lamun engkena dina pendidikan mahal, anger manehna nganggur. Salah-saha make jeung hayang sakola. Nah nya kitu tujuan sakola teh keur digawe. Hayang bukti, ye. Para karuhun urang baheula pan loba ye nu teu sarakola. Teu kasebut yen nyarita loba pangangguran. Jadi mun kuring kapilih catet. Ya, sakali deui catet. Sing cetep. Kuring mah ngajanjeun program harga-harga dahareun jadi mahal, jeung dunya pendidikan moal digratiskeun. Matak teu aya hartina milih kuring mah. Kuring mah si raja tega. Sia ge nu keur barangakan ye, kabeh ge morokonyonyon deuleu. Sia teu kudu milih aing. Sabab aing ge teu hayang dipilih ku sia. Gejrig nu biantara nenjrag panggung terus nangtung dina luhur kursi nu dalahar di sisi ngarampes narongengan ka panggung dibarengan ku seni jibrut jeung rampak hitut. Ya kuring calon panyocok, muga-muga ngaderengekeun beuki sebel ka kuring. Kuring mah leuwih terbuka saudara. Hampir rampak nu geus dalahar ngasupkeun curugna kana irungna. Terus diutek-utek ngorong. Beres ngorong curugna diantalkeun kana irung babaturanana sina silih ambean. Kami ge ngarti curug teh lambang hati-hati. Nya kudu hati-hati. Malah mah mun bisa sing hati-hati. Ulah tepi kamarilih kuring pikeun jadi pupuh di tempatnya. Sameme milu pilihan kuring teh bangsat. Memang masih amatir, sabab masih bangsat letikan. Pikeun ningkatkeun profesi nu leuwih gede, kuring miluan. Sabab sadar mun kuring jadi pupuhu, barang paukeun teh leuwih loba jeung terbuka. Nah, cindekna kuring miluan sabab hayang jadi bangsat gerot. Lawan jadi bangsat gerot. Ieu teh lawangna jadi bangsat gerot kuring mah. Aya dina jabatan. Ku sabab kitu kuring mah boga niat rek memasyarakatkeun program korupsi berjamaah. Para pembantu nu engke rek diangkat jadi pembantu kuring di antarana copet, cegar, tukang teluh, pembunuh bayaran, jeung sabangsaning nu boga panyakit gelo anyar atawa bawaan. Hal sajena bisi we loba parawan nu can baruga jodoh kuring siap ngawin maranehna. Kitu deui kalalaki jomblo kuring boga koleksi awewe nu bangor atawa sengseong. Nu siap melayani setiap saat.
Aya embona keur hal sarupa ningki mah. Gratis. Kuring nu mayarna. Malah aya tambahna ieu. Kuring bakal nyiapkeun madat atawa candu sangkan maranehna dedeyeun ditanggung ngapung kekalayangan dina Mega Malang. Astagfirullahaladzim. Teka ampeuh. Otang ngarendeng leutik bari ngusap beungeutna. Ieu eta tempat rada ngarieg. Nu cacarita ngagorowok tarik pisan. Lamun di antara sia anu teu panuju ulah nyeun cetak seperti kieu kehead. Aing ge ngarti. Di dieu pasti aya nu teu panuju ka aing. Pancek aing oge ulah milih aing. Terbuka jeung aing mah. Sok sang mangkelukna ieu nyieun ulon-ulon ha. Nangtung sia. Otang rada reuwas sabab karasa nu cacarita teh karasana nunjuk ka manehna pisan. Tadina mah rek sajungjungeun nangtung, tapi kaburu dibenyeng ku babaturanana nu tadi mawa ka dinya. Terus dibawa ka tempat nu rada nyingkur. Ingat lur. Cek kami tadi kumaha. Teu meunang nyieun reaksi. Kasup ngaluarkeun hal-hal nu arane. Ya, supaya inya nyaho. Nu bieu cacarita teh ka asup calon nu dijagokeun. Manehna pasti bakal seetik menang sorana. Ku sabab kitu pasti unggul. Para simpatisan nu cacarita tadi teh pasti bakal ngamuk ku kalakuan inya bieu. Sabab sorana bakal jadi loba ya. Mun sorana ngalobaan manehna jadi eleh. Ingat. Di dieu mah teu meunang. Nu saeutik nu meunang teh nu saeutik sorana. Astagfirullahaladzim. Deui-deui Otang ngagerendeng. Rieg deui karasa taneuh teh ngarieg. Nu di panggung Cijumpalik da panggungna runtuh. Nu lalajo miti loba nu nyalingrai, gasik arinit ngajauhan. Nu dagang ge lalumpatan. Ari sia nonang atuh. Kuring mah istighfar, nah teu meunang kitu. Wah. Nu kitu di negara kami eueuh deuleu. Sia teh rek mayan kami. Astagfirullahaladzim. Meungeut sia, aing panas sia. Rasakeun sia wawas aing. Manehna mesat gobang nu seukeut jeung panjang. Kurilap, gobang matak serap. Mana komo rek dihembatkeun kalbah sirah Otang. Allahu Akbar, astagfirullahaladzim. Sorana jelas jeung leuwih tarik, metit kajerit. Saharita ting baranyai kilat gelap di barengan sora guludug nu handaruan. Taneuh karasana ambles. Otang kabantingkeun kana gawir nu tenang tawing. Allahu Akbar, astagfirullahaladzim. Otang tarik nyuara. Alhamdulillah, tah ayeuna mah geus sadar sigana, cek nu ngariung. Abah, sing emut Abah istighfar, cek hiji sora lumengis. Korejat, Otang hudang. Rungah ringeuh aneh. Sabab manehna keur dirariung sok sanajan panonna masih samar oge. Pasien deui cai geura, cek hiji sora lalaki nu teu pati jauh ti dinya. Sor, salah saurang mawa wadah cai ka manehna. Sirahna ditangrekeun. Terus diinuman, karsa nikmat pisan. Lalaunan Otang dieu, red kaditu, red kadieu, neges-neges nu keur ngariung manehna. Sidik ayeuna mah kabeh nu ngariung teh warawuh. Aya naon ieu teh? Cek Otang halon. Har ari Abah, pan tadi teh Abah kapeyuhan di kebon, teras diarangkat ka dieu ke tengah bumi pada nyeuceuhan jeung ngadoa. Nah kunaon atuh Abah teh? Cek budakna nu cikal. Baruk kapaehan? Muhun Abah teh emut. Cek anakna deui. Nah geus ti mana atuh bapana budak teh matak ngabarubahkeun sarerea. Cek mamajikanana aya keheul aya atoh, pedah salakina aya da geus sadar. Lalajo anu pilihan Lurah mah lila keneh Abah. Aya ge nu nyaleg ayeuna mah. Cek mamajikanana bari seuri. Da ieu mah di Otang arapap eueup. Di mana atuh sing jelas? Cek pamajikanana hayang yakin. Cenah mah di negara Toja iya. Hah?
Nagara toja iya. Nu ngarariung meh rampak nempas.